Mungguh nu hirup di dunia ku kersani anu aku ku kersani anu aku geus pinasti pagi geus pinasti pagi jeung dua rupa perkara senang pas selanjang bingung pas selanjang geus pinasti panggih geus pinasti panggih jeung dua rupa perkara senang pas lanjeun bingung pas lanjeun bingung di dunia papasangan hiji bukti nu geus tangtu nu hiji nu geus tangtu pinastiang widi ilahi pinastiang widi nyatana jiwa raga ciptani Gusti nu agung